naon paingan katempur teu berak beres paingan kata wis lalungse ulah eta panon kawas anu teu awas ka dieu si horeng meureun loba ngalamun ieu budak teh segera pedar ulah dinding clear genang siloka bejer bea satara basna waksa balakai aya naon jeung aya kajadian naon nu karandapan di negara anjeun di negara Amarta kumawi kaula nu saperkawis kaula dedeheus ka dieu teh nyanggakeun sabda panglayat ti sadaya pini sepuh di Pandawa nuhun ditari kadua nati eta sobi tetebih tina kasauran Uas Semar Bagranaya Wirehing buyut dalam dedeheus ka dieu teh lain lantung tambuh laku lain lampah tanpa sejayu ya margi kaula teh kajerung restuna ku Uwa Yudhistira dedeheus ka dieu raja nagara Amarta timbalan Wirehing di nagara Amarta kiwari teh sasat pemimpin di negeri utawi Kangjeng Rama Arjuna Kangjeng Rama Uwabima leungit tanpa leuwih ilang tanpa karana di negara digeuning ieu ulah karah dedengean teh Arjuna jeung Bima teh aya timbalan kaula nu beres malah parantos 3 minggu lamina campleng ulah disagedengeun ti eta teh katuru katutuh pusaka layang jamus kalimusada lambang keagungan negara leungit tanpa leuwih ilang tanpa karana digeuning dedengean layang jamus kalimusada teu aya timbalan nyaeta 3 minggu lamina anu dina danget ayeuna teh rahayat sadayana ngamarudah teu ayana layang jamus kalimusada turta teu ayana Kangjeng Rama Arjuna lan Kangjeng Rama Uwabima digeuning anu ngabalukarkeun rahayat kiwari lir anak hayam ditinggalkeun ku indungna ciak tantos ulah malihan ti sadaya keamanan nyaeta Kakang Raden Gatotkaca anu keur kiwari nguriling ka tepis miring anya celangka padesaan tuh nyaeta Satria Udara beres Kakang Jakatawang Satria di Angkatan Laut Kakang Anterja di Angkatan Darat oge sim kakaula di kabayang milari katatang koteteng kaitu ka dieu nanging dikeresakeun kakidul lapur kakaler weleh kawetan teu aya daya kata kakulon lowong beres anu ieu teh kecewas-kecewisna cuceuna maklum kanamian cicing di tengah-tengah masyarakat jadi ais pangampih di negeri beres omong loba bararea caturna balarea Wirehing aya politik adu domba anu cenah pajar yakin Kangjeng Rama Arjuna lan Kangjeng Rama Bima tengah haja mau pusaka layang jamus kalimusada pikeun ngaruntakeun wibawa Kumara Yudhistira digeuning nanging kaula tegaduh prinsip nepi ka dinya ngan kulantaran masyarakat duka ditunggangan kusaha disetiran ngabalukarkeun ieu berita palsu teh nerekam mahabu rame turta genjleung saalam dunya beres jadi hareng-heng kuda dengean pajejet kuda deleuan uyut parantos 3 minggu teu ayana turta kedah kumaha kaula pikeun geusan neangan bongbolonganana narekahana margi milarian hingga mangih keterangan anu buleut teu gepeng-gepeng acan ieu kukituna kaula ingis ku bisi rempan kusugan
boh kadang kawis kaula teh nyeta kasuntik ku caritaan masyarakat pajarkeuna Kangjeng Rama Arjuna lan Kangjeng Rama Bima teh koalisi hayang ngaruntakeun wibawa kumarana Uwa Yudhistira. Tingini. Buyut kaula geuning kitu malahan kaula nun Kakang Semar kajadian teh kitu di puseur dayeuh teh. Tingini. Ayana kitu nu. Leres. Simpuring oge di bagian hansip Ada. sareng pun anak katatang koteteng teh. Dugi ka nepi kasurian milarian tulungan teh tetepang-tepang acan. Nya. Mapai kabaraya nyuk ceruk ka dulur. Leres. Kaitu ka dieu teh dacan aya iber anu matak sae. Deuleuh. Tenan. Tah di dieu urang teh ulah waka getas harupateun. Ulah gurung gusuh. Ulah gurung gusuh mun ceuk bahasa Jawa mah alon-alon asa kelakon. Garacak ninggang batu laun-laun jadi legok. Hartina sanajan bari jeung urang lalaunan lamun lumpat teh mah lempang batur lumpat tapi lamun lempang tutuluyan yakin kaituna oge bakal nepi ka tujuan. Leres. Imbalan nu matak dina lebah dieu ulah waka gurung gusuh lamun gurung gusuh kaituna bakal jegor-jegor ka titiwasan. Leres. Eta. Cukup belenguru balagandaya. Begini. Ya. Eta. Imbalan kaula nu tadi hidup nyaritakeun ku ayana omong balarea anu matak silung kanepi kana diri anjeun yakin anjeun teh bakal kaituna epes meer kaituna peunggas harpa. Leres. Anjeun teh kudu teger ieu hate Nya kedah berak we kulan. gilig ieu ati naon sababna sabab anjeun teh hiji pamimpin Pupuh. saliap hiji pamimpin dina mangsa ngajabat jadi ais pangampi bakal loba caritaan hade bakal loba caritaan goreng Nah eta kulan. ngan di dieu kudu bisa nyaring mun ceuk lagi na kudu bisa ngapilter Teh eta kulan. Leres. ulah nepi ka angin-anginan Ketenan. ulah nepi ka urang Kabawa arus. kabawa ku arus tapi panceg jejeg anceg teu ungut kalinduan teu gedag kaanginan Sing mas. istiqomah disebut Eta. Pangnya. timbalan Sing masuk. anjeun teh buta tulang buta daging atah keneh ngeunaan pengalaman jadi pamimpin Leres. ngan sing inget ieu uyut rek mere pepeling saeutik malah manar sing jadi nyimeuhan kana diri sakan anjeun bakal kareupna jadi hiji pamimpin tuladeun keur balarea Leres. timbalan kahiji dina waka beunang dipercaya Ulah kapangaruhan. hartina kudu boga sakudua Nya. Asa. sabab setiap masyarakat geus nyaritakeun kitu rek ditunggangan atawa henteu oge eta hakna masyarakat Nya. Leres. timbalan sabab naon sabab rahayat suara mayoritas yakin lamun urang teu ngilu kana suara mayoritas yakin urang teh bakal kagele silaka Nya. ngan di dieu urang kudu siger tengah kaitu condong teuing teu meunang ka dieu condong teuing teu meunang sabab urang teh cicing tengah-tengah masyarakat tah di dieu meureun urang teh mun ceklot baheula mah kudu bisa napak sancang Leres. Eta. ai napak sancang teh napak di sakabeh golongan teu cacat teu menak teu pangkat teu dulur teu baraya di mana geus jadi pamimpin buligiran ieu awak ulah aya partai ulah aya golongan ulah aya jabatan tapi salila diri urang teh yang ngajabat teh nyata pikeun ibadah Ibadah. Nya. ari ibadah teh nyaeta migawe naon rupa hal anu jadi katangtuan hirupna Kewajiban. jeung ngajauhan kana larangan anjeunna malah mandarwakeun salametna dunya rawuh akhirat Leres. nu matak sok niatan ibadah dina mingpin Nah. Ieu. ulah geuleuh dina mangsa aya nu silung caritaan batur Ulah ulah sulit ya
tapi kumaha cara napi keneangan solusi anu sasatna bisa solutif mere solusi kerahayat pikeun pamepes hatena sangkan teu ngamarudak kumaha neangan teh kumaha pan sidik kaula teh paratos beakeun tanaga saya pun pikir di dieu anjeun teh peunggas hareupan Iya ulah putus asa atuh jadi pamimpin teh nya atuh anguran sing gede hate sing sumangat sumangat ayeuna usaha tuluy teu hasil eta biasa atuh isuk teu hasil tuluykeun pageto teu hasil keneh eta biasa tapi lamun terus berusaha luar biasa pondok harapan nya tong pondok timbalan harapan ya dawuh kaula nuhun jeung pusaka layang jamu sekali musada lambang kagungan negara Amarta nepi ka leungit tanpa leuwih ilang tanpa karana naha nepi ka teu bisa katohyan ku salarea bisa kemomohan gitu tuh bisa lah da geus kaukur ku uyut mah naon sababna sabab eta layang jamu sekali musada ukur dipangplangkeun hungkul jadi simbol negara ukur dijieun slogan dalamun teh dipake tur teh dilarapkeun dina aplikasi gawe sapopoe pamimpin yakin da moal leungit moal bakal weutuh bakal katempo ta ieu nu matak ka dieu para karuhun geus mere beja tuh tingali tutunggu nu parentu di luhur kubur tetenger nu ngahempak di Taman Pahlawan lain tutunggu tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewes beja ka para nonoman pikeun ngeusi kemerdekaan ku karya-karya nu pinuji cirina pamimpin baheula nepi ka nebus kemerdekaan ku ngaliwatan hese capek susara yang balangsak ditebus ku korban jiwa jeung raga laras ya timbalan nepi ka kitu pamimpin baheula ditewa ku penjajah diabuskeun kana obak hiji mangsa jelegur merdeka eta obak dijadikeun jadi pamimpin jeneng jadi pejabat tuh baheula mah diobak heula jadi pejabat da kadang-kadang ayeuna mah tibalik zaman teh jadi pejabat heula tuluy dibui eta tekulan bergana benar salah laras nu madak ceuk barudak mah aya bedana pilkada jeung pilkab sobi kumakulan beterna ai pilkab mah di mana poho kadang sok jadi laras ai pilkada mah di mana jadi kadang sok poho eta kulan laras rata-ratana gitu ya kaulan laras ya sok manfaat jadi pamimpin teh mangpaatkeun pikeun jadi ajang ibadah keur diri anjeun laras lain uyut ngagorengkeun kana laku lampah anjeun lain uyut rek nyodekaan kana laku lampah anjeun sabab ai hate jelema mah saha nu apa dekat tenang mual aya nu apa tapak meri dina leuwih mual aya nu apa kana hate kangkung lintang ti kangkungna sok buar eta hate ya cobi kotek timbalan ya dawuh timbalan sok balikeun deui paniatan anjeun mingpin negeri ngolah nagara teh laras ameh ngawujudna nagara anu baldatun thayyibatun warobun gopur sabab naon sabab hiji pamimpin kudu jadi tuladeun pikeun salarea rahayat engke bakal jeung nyontoh ka hiji pamimpin lamun dimimitian ku pamimpinna ya laras jadi figur ngurus lembur nata kota teh bakal kacontohan ku rahayat bakal era parada di mana urang salaku pamimpin geus hade gawe aya rahayatna cicing wae ngotok ngowo wae di lembur laras kira-kira cicing malan kaula nun nya dawuh sok ulah didenge omongan anu matak silung mah da uyut oge boga dulur boga baraya hiji pamimpin laras tukang nguriling ke tepis miring anya celang ka padesaan nepi ka deuheus jeung rahayat geus eueuh sekat deui jeung rahayat daya geus eueuh deui antara laras dipika nyaah dipika reueus ku rahayatna tapi aya anu silung nyaritakeun eta
pamimpin teh pamimpin pencitraan Oh, Aya. nya. geuleuh mah Anu kontra mah ya wae. Cek nu ngewang. tapi eta teh temong jadi contoh pikeun pamimpin-pamimpin anu lain anu kaituna disebutna pamimpin lain pencitraan tapi pamimpin anu boga citra anu hade Gah, iya leres. timala nya didinya temong mulia na manusia Ebre, mulia na manusia Sobi, bulan. nyanggakeun Ari mulia na manusia mungguh anjeuna disebutna makhluk mulia teh bisa ngagunakeun budi akal pamilih jeung perasaanana larap dina aturanana jeung bisa ngajauhan kana lupaha laranganana eta mulia Leres. mun teu kitu manusia hartina darajatna bakal handap ti batana sato Renah. bakal handap leuwih ti sato bakal handap leuwih hina dina kaituna rendah nak naker Leres. numatak agama pikeun manusia agama pikeun jadi les keur manusia agama pikeun kadali pikeun manusia Panguger. ya timbalan contoh seperti domba Sobi. sato domba dina mangsa puak paok kanu sampeu nu dipaok naonna Deh, Sobi, bulan. nya dauna timbalan tah makhluk seperti sato sasamet kadaharan hungkul nu dipaok bener timbalan bandingkeun jeung jahatna manusia kanu sampeu Wah, Sobi. naon dauna dialah Oh, tangkalna dirabut beuti pagerna diancurkeun kadang pada kapangi kudu bogana wani jeung maehanana tuh. Kurakusna manusia. Itu, ya bulan. timbala bener timbala maung kadaharanana sasamet daging Eh, bandingkeun jeung manusia daging beuki bebetian osok dan daunan kadang diremus Leres. bumbuahan beuki rakus-rakusna manusia nyaeta duit bansos duit pajak duit BLT dihakan we hayang Kaduit-duit aspal dahar. Marukan tetamarakan. ka aspal dihanca Nya. sok timbala eta rasa kemanusiaan dina diri na mana nu Deh, timbalan bener timbalan tah kitu soteh naon sabab eyang teh baheula fungsi jadi raja dina mangsa gelar Kresna Dwipayana Raja Astina deh. ngalaman gitu Kia-kia ge runtuh. laku lampah teu hade yakin rahmat kamale mamantau teu mais teu meulem rahayat menjadi korban beda pamimpin jeung tukang cendol mah di mana murag rugi ukur keler jeung gelas diseledat laku lampah pemimpin matak rahmat kamale mamaan kau teu mais teu meulem rahayat menjadi korban Rakyat bakata langsara bulannya. aya anak laras bener timbalan kaulan unta pek dina mangsa neangan tuang rama lamun tea bener bapak mane lamun tea uak mane Bima Arjuna rek ngayakeun tinakan makar maok layang jamu sekali musada anjeun sanajan bari jeung ka bapa hukum Wajib ditindak. anu satimpa sabab ai hadil ulah miuni peso Ya, kumaha. ai adil teu cuet kanu hideung teu ponteng kanu koneng teu nini teu aki teu dulur teu baraya di mana salah wajib ditunggu senadian anu jadi salah senadian anu jadi dosa bapak maneh uang maneh tetep kudu hukum anu satimpa jeung laku lampahna hiji Teu pancapan. timbalan kadua lamun tea lain Bima Arjuna anu maok layang jamu sekali musada tah teangan alasanana Kasang tukang. jeung di mana ayana Beres. nah ieu teh trik pangindrajala atawa kumaha Ya. nah aya pihak katilu anu rek ngahaja ngadu dombakeun antara pamimpin jeung pamimpinna Nya. sidik ku bukti waspada ku nyata nya cek nyana lain cek lainna eta Deh, ngadek sacek. timbalan kaulanu laras ya Dawud timbalan ngan
sing tentrem eta hate sing teger kulana. sing teger ulah burung gusuhe nafsu mutmainah Dah, iya. gero ku diri anjeun Kupai kenya. nyaeta anjeun geus moga modal ti ajalina gerak talek kurung jeung kuringna Beres. ulah nepi ka kahijaban ku sifat syirik pidik jaya kaniaya ulah nepi ka aya nafsu amarah dina diri Beres. amarah loama sawiya Mut. sok tegerkeun kalayan tutuluykeun estafet perjuangan para karuhun nepi ka paeh paribasana anjeun wajar kasirik pemimpin kudu jadi gunung pangauban sagarana panangeuhan hamba-hamba raya sadaya-daya kaula nun mangga sakitu teu uyut ngan ieu teh uyut teh rada kahariwang gede kahariwang kumaha Aya karempan kulanya. kahariwang gede teh kulantaran ieu teh meureun ku ayana ieu kajadian anu pangtuna oge matak tagiwur sadayan ais pangampi di nagara Duh. cing aya selentingan anu teu hade ti masyarakat anu sok balik di pasar ieu patempatan Si Cobi. nyaeta di belah kulon ieu tempat teh aya hiji guha cenah eta guha teh aya pasukan naon ting naon pokona teh denawa-denawa kitu Duh. ngan kadangkala eta jelema teh cenah sok begatan jelema-jelema deui Dah, sok megatan. ngagorombol eta bantuan PR ayeuna etang-etang neangan aduh wah pulang atuh mudah-mudahan we atuh nun sakalian Ya. bari ngalangkung bari kadinya timbalan kaula nun mangga Golongan. pidoana wae uyut kaula mugi sapa mulut inuran sapa nejat tina kanan pek didoakeun pisan doa uyut aya di sagedengeun anjeun Duh. rampung dawuh tutas pangandika katigas kantun pinara hamid yud jung lumaku bral lumampa wajar aya disepuh teh ngentep seureuna teh ada kaula teh pan sabagian teh dikecap-kecap Kakang Semar gitu teh Kengeng mulungan. menang ulungan Beres. ih teu pisan-pisan sim kuring mah da aya kanyaho jalma bodoh Tayakannya balik. jalma teu boga ilmu naon-naon nu percaya ka Kakang Semar Sungguh ku ilmu. da salira magening ilmu teh pinuh ngantara bari jeung disobongkeun sagala Geruh. Dina. Tara. beda pisan apan ai ngaran-ngaran beungeut mah gambaran hate Beres. katinggal abdi manyu mah Dina paroma. paromanana ge dugi kapias tapi anjeun mah geuning teu weleh seuri we Teu boleh teger we. nah da atuh da sieun lambung di simat teh Nya. nya Bisi kasawat deui lambung. da nembe dicek teh nembe kenging kolesterol sim kuring teh nu Teu geuning. nya bade milarian kaitu ka dieu atos ID teangan numawi turas saros mah sangem di sim abdi ge parantos Para kaitu ka dieu. kaitu ka dieu Nya di. malihan mah ka Bapak Bupati Bapak Haji Doni Munir oge turas taros sim kuring teh Eta teh. Bapak Wakil Bupati Bapak Pajar Aldila Mohon. si ganteng kalem anu kasepna teh sapotos sim kuring pisan Eta teh. Percantik. mung nya kitu teh aya ngulampreng ka ieu patempatan naroskeun ongkoh ka mantri imam Dah, kadinya gulanya. bilih aya di rumah sakit Beres. dikeresakeun teu aya deui. Aya bulan lapur. atuh ka buah dua Kasaha bulan. ka Pak Haji Oyo ka Kang Agung ka Dalang Egi teu aya Boleh gulanya. ka Cisarua ge naroskeun ka Abah Haji Rosid miwah Ibu Empong teu aya ujung hingga manggih laratanana sim kuring teh Boleh lapur jeung lapur. ka Wado ka Pak Haji Kusnanar ka Cisurat Mohon. weleh teu aya ka Abah Poleng Beres. ka Bos Ade Mohon. kalah masihan batu bata ka Jisi Mabdi nya Aya ku sae bulan. Kakang Maman ti Pamakarasari Mohon. Pamakarasari
Itu anu kasurian anu jalan teh butut kene Iya, negara rejelong ginian kadinya. kalahkah mere peuteui ka simpuring teh. Kapayayat Ciherang Mohon. malahan menugi ka Karawang ka Pasolihin sareng Neng Dasi. Itu geningnya. Numawi teh oge bujeng hingga mangi katerangan anu buleun isring teu gepeng-gepeng acanu nya urang pada gawe weneangan kaula gerek sate kapola rek tulas taros ka para santri di pertempatan kitu teh nya Sami istri. sae ai kakang Semar duaan jeung Abimanyu atau jeung barudak aya di luar Ayam di luar. atuh silakan antong tong ulah. sok isin Sok ngerakeun. sanes kurang naon sok unjam inyeum Ya. Sok minum kaspon. sok aya wanina Ya. engkewe komo kerek beres lebaran kieu mah moal teu minta THR kasih kurang ajar Moal teu namprak atuh. nya atuh hayang pagi ulah wias kewe kusim kuring we disanggempkeun langsung Ya. Oke. nya hawatos eta teng-teng ketuangeun kue teh seep mangga simpuring bade mios wae orek imit bae laras anjing atuh jing wah Semar ulan agar sasra jing siap 86 Aduh. Sedia. Tawala siap 68 Ada. Siap. nah menimbung sarua jeung dewek ambung hayang boga ciri sorangan Ya, hayang bisa manehna mah. Siap 16. Ula rek nyiwit kulit moncorot getih ka diri anjeun kabehanana Duh. wayahna ulah dibawa ara jeung subaha Dah. nyaeta pikeun babakti nagri Siapa? utawi ka para Pandawa sadaya wa mangga aga Digening. aiku kitu teh mah datos janten kewajiban simpuring salaku warga masyarakat Ikan tenang. ati uloha wa ati rasul wa ulil amri minkum taat ka Allah taat ka rasul taat ka pamimpin Deres. di dieu panginten pamimpin simpuring teh tipu pucuk pamimpin raja dugi ka handapna RT sareng Bapak RW anu wajib dihormat ku simpuring mangga Digening. komo bari jeung ieu teh anu aya patula patalina sareng nagara atuh mudah-mudahan agan ku ngeureuyeuh nikreuh najan bari jeung pateuh luhurna gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan Ikan tenang. Cikaracak ninggang batu Ya. laun-laun jadi legok Allah laras. anu pecak nyeri huntu di alun-alun aya nu nyabok Banyak teuing Kang. heureuy we sia mah hirup teh Kadang kalonnya mah pinter manehna mah tuh. anu sakumaha nampi ibarwa pulang nyaeta ti uyut abiasa wirehing ti paling kiduleun ieu tempat teh nyata aya jalma-jalma anu ngagorombo Oh, anu ruang rieu. anu dicuriga teh ngaganggu non rupa aktivitas rahayat ieu patempatan panginten teh salah sawios dosa kaula teu ngamomorekeun kana ieu masalah laras agar nyaeta urang pada gancangkeun heula ngeunaan ieu masalah Deres. sajaba urang milarian laratan di mana aya Arjuna lan Kangjeng Rama Bima oge layang jamu sekali musada leres mangga Gini. rupa orang taroskeun kesehatan Bapak Magening Ya. sok boga babaturan da pananyaan Ya, boga CS. nya nyata aja urang ngeureuyeuh we Nya, dikeureueuh we. dikeureuyeun jae Pak kaula rek tunggang jaran kan laras nyata kapaliti kidul waya na tuturkeun kaula ngaliwatan jalan leumpang kabehanana sae mangga Ya. penta kerojikna Pak da leumpang teh capek Nya tuh. jeung jauh jeung kumaha Ah, ih tuh etang-etang olahraga we Etang-etang sepora. bisnis nya. nu penting mah ongkos ketarima dina ini teh mah anggere leumpang Nya. Aya lumayan
Lumayan mah ya bekal. nya Nak kumaha. diduga-duga jeung teu disangka-sangka Beres. dina wangkit kiwari mun dina gering makapuragaan negara teh Beres kan. budayana pemimpin dua mata dengdek negara teh euy Nyam. nya Beres. tapi parendene kitu urang sakurahayat ulah kabawa ku arus Ulah ka. pan sing inget di negara urang hak urang wajib dimulai ku urang da hasilna ge keur urang-urang kene Nya leres. atuh cenah aya pemimpin nu teu hade ulah nepi ka dihukuman ku urang kena aya eta mah oknumna heuh Nya oknum lah itu. daya bagianana dina lebah dinya Beres. lamun heueuh teh mah juragan Arjuna juragan Bima nu ngayakeun tindakan teu hadena Beres. sabisa-bisa we urang mah Nya sakamampu urang we. jiga urang kampung model dewek meureun pikeun ngahindarkeun jeung memperkecil ruang lingkup kejahatan meureun ku ngaliwatan ngaronda Tah eta. Nya. Beres kewajiban. fungsina ngaronda tepan dina sajaba nyinglarkeun bisi aya bangsat Nya. atuh ongkoh urang teh bisi aya tetangga urang anu keur karepet Nya teu dami. atawa anu rek hajat Beres. ngemitan ongkoh teh Nya. atawa aya nu rek ngelahirkeun Geuning eta. kudu siap siaga 24 jam Nya. Geus standby. umadak teh oge kitu da Beres. jang Dan di lapang pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang itu nya mohon leres. alhamdulillah dina raga hari jadi Sumedang anu ka 447 na Dirgahayu Sumedang Dirgahayu. nya apukah pangersa Bapak Bupati Sumohon. nyata Bapak Haji Doni Ahmad Munir Beres. miwah Bapak Wakil Bupati Bapak Haji Muhammad Fajar Aldila kawuwuh reng-rengan jajaran staf sareng sajabana Beres. anu luar biasa dina wangkit kiwari ngayakeun ramean ti awit tadi dugi ka ayeuna malahan bade kasumpingan Bapak aing Wah, nya. Bapak Haji Gubernur Bapak Haji Dedi Mulyadi Oh, nya beres. kolot Aja. kurang salarea bagja nu luar biasa deuleu Bapak urang sareng. numatak dina lomba dieu da lembur diurus kota ditata Di dalam. nya pikeun ngawujudkeun Sumedang simpati semakin maju Leres. pan motona ge Sumedang tanang Sumedang tanah. Leres. cadas pangeran nu ngibran tur nuguran gunung Tampomas nu naran rasa ikhlas Leres. gunung puyuh nu ngagayuh laku timpuh gunung kunci palasari ngahiji mamrih talari Beres. didayeuh nu ngempur luhur sumanget ngagedur dipirik gunung kacapi pamatri diri nu sajati lingga sayaga ngaraksa ngariksa raga hanjuang di kutamaya panulah lempah tulaya Ya. Cipeles walungan pamepes hate baheula Sumedang larang ayeuna Sumedang gandang ayeuna Sumedang tandang tandang nyawang nu bakal kasorang Sumedang tandang Jabar istimewa begini Beres akan. atuh marukana baktos nanti Bapak Tutun Hatta Saputra Mohon patutunya. nya ang dieu anjeunna mah Yang dia. dae Sumedang teh sajabat tandang teh kota budaya ongko Nya. jeung seniman seniwati na oge deuleu euy di wah luar biasa Sumedang mah gudangna Budangna di dieu. tadi oge di ISBI marukana ISBI Institut Seni Bandung Institut Seni Budaya Indonesia Beres. dosen-dosenna teh seueur urang Sumedang Bapak Lili Suparli Mohon. Bapak Cahya Hedi nya Beres. Pak Caca Pak Caca. atuh kolot akang ti Cisurat Pak Haji Kusnana Rawuh Rawuh ayah. Bapak Solihin Ibu Neng Dasih Pak Haji Ayo Sumpi. Pak Agung Cep Egi sareng ibuna Ibu Bidan Mohon. atuh Bapak Dadang Hermawan cenah urang Sumedang kawitna Urang kapu Sumedang. ayeuna teh mantan camat Rancabali Bandung Beres. nya Beres. Dalang Andrian ti Cisarua Ayah. Kang Ade Laiting Mohon. Kang Apuy Beres. Kang Agung nya Beres. Kang Jabrik Asrea
Bekasi. Bah Poleng Raja Kalong, Abah Haji Rosid, Ibu Empong Cisarua, Balad Citra Yuda, Balad Suryan kadarieu. Rempah juga ke kadieu. Nyarecap ka Akang Bahya Dipituk. Aya. Nya Beres. sukses Kang Persibna 3-0 nya. Kilono. Beres Unggul. Alhamdulillah Rabbil alamin. Oh, da kitu teh mah Persib nu aing. Nya Persib nu aya. Bagja nu luar biasa jang. Aya nu mere sawo di dewek. Leh setisa. Kang Mantri Imam. Bagja. Sareng Bapak Dr. Haji Enceng SPB anu ganteng kalem. Beres. Nya di RSUD Kabupaten Sumedang. Kiwari teh gatos ngaran jadi RSUD Umar Wirahadi Kusuma. Allah. Bagja Beres. mengrupikeun penghargaan pikeun putra daerah asal Sumedang anu sukses di karir militer. Beres. Oke, karir politik nu kantos janten wakil presiden. Bagja nu luar biasa. Bagja ieu dulur-dulur Akang Kang ST Cikopo, Aya Kang Yuswira, Kang Ade Rahmana di Jambu Congeang. Aya. Kadarieu malahan di Karawang kadarieu Di Karawang. Kang Ade Godeng Mohon. nya Beres. Baraya Dorna Suryan kadarieu. Kadarieu di Surya. Sadayana we kum teu diwinci hiji-hiji nya. Abah ya dipiteuk kan geus tadi. Kitu marukana teh oge. Komunitas Son Sumedang aya. Komunitas Son Sumedang. Nuhun. Nu luar biasa. Sadayana kurang doakeun ku sadayana dina raraga Milangkala hari jadi Sumedang anu ka 447 sareng abdi nagri nganyang ka warga. Mudah-mudahan ti awit pangarsa Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, kawuwuh sajungjang karawatna, masyarakat Sumedang nu nongton, nu ditongton, nu icalan kum diwinci hiji-hiji sadayana mugia manjing rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paranjang yuswana, arageung milikna, ditebihkeun tina balaina, diparakkeun jeung rezekina nu jauh cunduk nu anggang datang. Ucan kaungan jodoh sing enggal-enggal gaduh jodoh. Amin. Atuh anu boga hutang sing enggal-enggal lunas. Amin. Oh, mun dibayar eta oge. Dibayar eta ge bener. Teu cukup ku amin. Nya. Ayo. Itu marukana teh oge euy. Alhamdulillah luar biasa sadayana nya. Beres. Anu memang isi kibung dina mangsa kiwari seniman seniwati jawara budaya anu luar biasa sepak terjang banting tulang dina mangsa tadi dugi ka ayeuna mudah-mudahan sarehat sadayana nya. Amin. Atupun Bapak pangarsa Bapak Profesor Dr. Ismet aya Pak Ismet. sareng pun biang Mamah Nena Hayati. Beres. Super. Alhamdulillah ngahaja nongton di Bandung tebi-tebi ka dieu nyaksian anakna Nya. Melang mereka. nya Melang ke anak. Ken kuna sa Bapak Dewan Kebudayaan Sumedang ge aya Aya Sumpi. bagja nu luar biasa. Doana ka sadayana nya Beres. Restu. sakan bisa mulus banglus berkah salamet ka hareupna dewek anu rek neangan dunungan heuda dewek loba heureuy kitu kieu teh dewek teh mapalerkeun ieu hate Nya. da sarua we jeung batur dewek oge geumpeur Nya tagiwur. nya ngan sarupa oge moal beres ku mewel Nya. tetep we urang teh kudu narek kahanana nya Nya. kitu marukana oge Beres. Lain solusi, Kang. nya nu matak teh oge sepot gan kaula rek tunggang jaran sasajinga hayu pada siap jangkung gedena Lempaina. to jangkung gedena ya aing manusia jeung beke Jepurek deh. nah sewang-sewang gerupnya ya Ya masing-masing. dipake ngerasula goreng kena hate Nya. ya Nya. penting mah urang we hirup bener Beres. Usun nyawa bener Naon, Kang? nu matak lebah dia oge urang pada gawe nu rancage Nya. Beres.
Oh, sok mau bari jeung urang parek ini teh adalah. Ini kerek ka Heuh, mana? Jang. Lan, Mana ini yang mana? Saha ngomong teh? duka teuing akang. Heuh, ngecebrak wae. Ya, Beo gitu. bisa jadi Kang. Heuh. Dah Eh. kudu aya buktina, ngobrol mereka dikeun main bisa dikeun ngomong. Ngomong naon sia? Dengan kita kedenge. Wah, haruhun ye. Siga nama. Haruhun ti maronge jigana. Ada. Heeh. Jang. Lan, Akang teh boga batur ieu teh. saha batur Eh? akang teh? Saha batur? Apa reka jujuka itu depan urang teh. Di sipil kudu aya, di angkatan bersenjata kudu aya. Heuh. Nya atuh kedah. Artina gawe bareng. Leres. Sabab kuayana gawe bareng. Mah nu hese oge digampangkeun. Nya dijangan leres. Nu matak teh oge kudu sahulu satujuan, Nya sapemikiran. Heeh. saha teh? Boga babaturan aing teh di itu. Di mana Kang? Eh? Di mana? Aya mimitina teh panggih basa dewek teh nyengcelek di pacilingan. Heeh, pacilingan teh ngahajang ngajajar. Pacilingan balong ini. Aya 4 tempat. Loh, Ngobrol di dinya bebarengan nepi ka tepirat mimitina mah tina nginjem gayung dewek rek ngisang. mimitina mah ti dinya. Jadi dulur jadi baraya. Jadi CS. Jeung Mang Ohang. Loh, Hodokana oge. loh. Hah? Mang Auha.